diinstruksikan urang teh merangan kafir dalam rangka dakwah. Jadi berarti urang teh ngajajah agama dakwah Amerika. Kuduna mah urang nu ngajajah Amerika dakwah, malah urang dibalik dijajah ku Amerika. Ku ari urang dikendalikeun kabeh ku kafir. Geus puguh eta tol, eta kartu kafir ngalir per detik ke Amerika. Balanja urang geus teu make duit make kartu ngalir ke Amerika. Geus puguh HP mah ngalir per detik sabaraha miliar ngalir ke Amerika ka Yahudi. Teu karasa ku urang. Etalah disebut pasar dunia nyana di nagarana, tapi nyana meraup keuntungan ti unggal negara. Terus di negara urang teh jadi pasar Amerika. Teu karasa urang balanja ka Indomaret horengan nu bogana di Amerika. Pak Haji nu gigireun Indomaret urang teh lok di balanjaan. Balanjana urang ka Indomaret Amerika. Jangenaheun pan asup ka tokona tiis. Barang asup ka toko Pak Haji panas. Orang teh kos karar itu tah hanya sekedar tiis doang, tapi meraup keuntungan. Sok geus sabaraha nu urang sapopoe teh dialirkeun ka ditu ke Amerika. Masya Allah karim. Kayak nu asup balanja aju teh jadi deui lantaran teu moal kartu. Haji pendi mah langsung tah kartu. Wow, barang diasupkeun teh digesek-gesek teh daekeun timbul orang KTP. Bloon lama budak orang lembur karena ge. Masya Allah. Atuh di borgol. Ieu hiji bab rek nerangkeun akad hudnah. Di negara teh nu bentuk negara syariat nu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim eta ngaranna pemimpinna khalifah. Bakal eueuh ceuk Kangjeng Nabi khalifah teh mimiti khalifah mah zaman sahabat khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Zaman tabi'in Abdul Aziz, atba tabi'in zaman Mansur, atba tabi'in zaman Harun ar-Rasyid. Terus kadieuna ganti jadi sultan, presiden, amir, raja heula terus sultan. Jadi kuari mah di dunia urang geus eueuh khalifah. Aya ge presiden yang terhormat dan terpilih kembali. Sia seuri heran ayeuna. Bangun teu marili tolol meureun. Presiden yang terhormat, presiden terpilih kembali Jokowi Widodo. Nah, eta adalah sultan presiden. Turun ka handap gubernur, turun deui ka handap bupati, turun deui ka handap camat, turun deui ka handap lurah, turun deui ka handap RT. Tah RT teh nagarawan teh. Raja panghandapna RT. Raja pangluhurna presiden. Mantap kalau macam-macam ka RT. Raja eta. Teu boga seragaman raja RT mah. Teu boga jas, sepatu, teu boga. Sendal ge nyarengkleh. Tapi raja ya, di dunia susah, di akhiratnya kan neraka. Ya Allah. Itu geri raja. Aduh. Lamun teu bener jadi raja lah, lamun bener pangheulana ka surga. Al Imamul Adil
sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia anu bakal dipayungan ku payung Allah yauma la zilla illa zilluh. Payung ja pabrik payungna ge eueuh saha nu nyieun payung atuh engke mah egel eueuh egle eueuh spotek eueuh geus pokona eta mah geus ala lajur ke Allah nyieun payung jang mayungan RT nu jujur, lurah nu jujur, camat nu jujur, bupati nu jujur, gubernur jujur, presiden jujur, langsung dipayungan ku payung Allah ngan payung eta moal terjadi sebab eueuh nu jujur. Aca da ulah kitu kiai, endek kitu bae ya mah. Aya RT mah aya RT lurah ya kene nu jujur ti lurah ka luhur mah ya Allah negara lamun eueuh nu mingpin acak-acakan pasti sebab di negara loba potensi di negara dimanfaatkan jang mengelola kemanfaatan potensi tersebut butuh pengaturan tersebut kudu aya pemimpinna ngaranna raja eta teh jang memimpin potensi negara kamanfaatanana dikembalikeun deui ka rakyat dari rakyat untuk rakyat ngomong doang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat eta adalah prinsip demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nginahin tak kadaina ku ceuli nginahin tapi ternyata horenganan jalan ala lajur pajeg terus bae sakedeung deui naik sabeheung salah sia tuh milihnya anak nah ieu pajeg bakal hayuh sia matak geus lah pokona ulah bogana naon wari dipelakan tilok pajeg mayar bae nah engke mah ka sendok-sendok make pajeg geus ulah make sendok engke mah ceuli bakalna ceuli dipajeg ceuli potongan ceuli kurang aku tah ieu negara hasil bumi teh pohara di Indonesia tersubur sadunia di mana neangan di negara mana aya tangkal suweg malaya moal aya di Iran sakitu potensina suburna neangan suweg malaya Uzbekistan nu sakitu hebatna coba-coba neangan cente malaya gadung beuh moal araya tak ieu negara urang mah tatangkalan teh masyaallah hui bae ti mimiti hui ketela datang ku hui butun aya teh yahoan urang luar negeri naon hui butun segala teh araya potensi di urang eta keur carita kadahara moal kalaparan di urang moal kalaparan tuh jang ngeunah kabeh ge awi ge dipasak di Indonesia mah awi atuh di Bandung mah dahar jeung taraje dah ieu jang mengelola hasil bumi bentuk makanan bentuk segala rupa logam-logam anu diurang sangat potensi ti mimiti perunggu datang ke emas Masya Allah ambalaya besi segala rupa nah jang mengelola eta oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat perlu pemimpin nya dipimpinlah ku presiden terus nyieun tangan-tangan menteri
terus jin kepanjangan tangan gubernur terus sampai ke RT rapih kan instruksi presiden oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat ya disalurkan deh melalui eta kepanjangan tangan RT naik kalau di luar balikin deh ke rakyat zakat ge cokot ti rakyat datang ka luhur ti luhur wallahu a'lam bishawab cukup jang ka neraka jahanam teu bener nyalurkeun zakat ge cukup ge bupati kekelekepan di neraka kunaon bupati kok kekelekepan gara-gara ieu cenah zakat fitrah teh disalurkeun ka mustahik-mustahikna tuh cak rakyat rasakeun lain aduh-aduhan rakyat rasakeun ya Allah ya Rabbi seperti eta dari rakyat oleh rakyat terus naik ka luhur kembalikan dengan cara ngembalikan anak make birokrasi cara-cara tersendiri tapi ngeunaheun lamun ti rakyat dibalikeun deui ka rakyat makan ngeunaheun nikmat perasaan urang terasa dikelola dipimpi seperti ayeuna dan urang karasaan ulah sok ngomong siapa Masya Allah ngeunaheun we pokona mah geus bejana mah ngeunaheun geus kasasaha ge ulah loba omong tah kemudian di negara teh aya anu domisili urang luar negeri urang RRC urang Amerika urang Australia kafir anu nyayana manehanana nyalindung di negara Islam ikir cerita negara Islam nyalindungnya menta pertanggungjawaban keselamatan ya sesuai izin aturan-aturan nu kamari silakan cicing di negara khalifah di negara syariat asal ikuti aturan-aturan hukum-hukum Islam hiji temenang ngadakwahkeun agama kafir dua temenang ngabangun sarana-sarana ibadah luar daripada masjid tilu pakaianana harus dibedakeun antara mukmin jeung kafir dengan perbedaan nu kamari geus dicaritakeun opat dibayar upeti nyana ka negara sakumaha nu kamari geus dicaritakeun nyana mengikuti aturan-aturan negara aman ketika henteu mengikuti aturan negara komo nyeun makar nyeun huru-hara nyeun kerusakan nu tadina nyana status kafir zimi berubah menjadi kafir harobi perangan bunuh nah kulantaran lambat laun di negara teh nyana nyieun persatuan kafir atuh senjata dikiriman ti nagarana teknik-teknik main keunana geus aya nyana daun kitu ngaranna pengurusna ngalatihna pelatihna timimiti pencakna jara ragu datang ka ngagunakeun senjata nahara rebat terus jadi dikiriman senjata otomatis jadi kuatnya ngalawan nyieun perkumpulan kafir sehingga melawan di negara Islam nyana ngalawan ya otomatis kan terjadilah huru-hara peperangan hiji nomor kedua memang negara syariat diinstruksikan untuk dakwah fisabilillah ulah eureun datang ka kiamat dakwah teh dakwah bil lisan dakwah bil hal dakwah bil fa'li dakwah
perang terus teu beunang jahidu fisabilillah eta teh syariat. Lamun negara daek perang maju, lamun negara teu daek perang moal maju. Pada prinsipnya seperti eta, tapi perangna motifna sabilillah. Kangjeng Nabi kan julukanna jahadta fi sabilillah. Qad ballagtal risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Eta kan Kangjeng Nabi. Oh, lamun jaritakeun Kangjeng Nabi sabaraha kali perang Kangjeng Nabi lillahi kalimatillah. Sahabat, masya Allah, amisen ngadenge perang. Urang mah, urang, masya Allah, ngadenge perang teh, aduh nyumput. Tapi ayat tah, urang dinya mau, weh perang, alhamdulillah jadi kiai sok ngomong perang, meh kulang unggal poe cenah. Bah, perang jeung pamajikan kayaknya teh. Teu beunang kurang balanja, aju dar-der-dor bae. Wari teu boga piring, teu boga gelas di imah. Piak kabeh. Kula nu meuli nya nu ngajur-ngajurkeun. Emang gua perang gol poe. Naon sih nu dipake perang? Leuh. Padahal masalah leutik cenah kula kawin deui. Lain masalah leutik tolol. Tawa masalah gede. Cak urang gua masalah gede, cak agama mapan meunang nyandung. Tapi urang mapan teu meunang nyandung. Nah, urang nu mantap kudu niatan nyandung mah. Maksudnya nurutan ayat gitu tah. Tapi iya kan permasalahannya problem. Gelas barareak, piring barareak. Lah geus bae lah mendingan hiji bae lah. Balik deui bae ka hiji. Jadi orang mah kabalinger. Kita di Arab kuari nyararandung mah di Arab. Ngan aja teu bareres. Tapi orang neuleuh nyararandung sedih jasa hiji anak unggal pengkolan teu kaurus. Anak teu kaurus. Di Bojong aya 5 anak. Beuh, masyaallah, di Belaraja aya 5, di Karawang aya 15, di Subang aya 15. Masyaallah, anak karunyin mah anak. Teu nu ngurus. Tah geus tah urusan kos kitu ieu. Ieu mah urusan negara. Diinstruksikan urang teh merangan kafir dalam rangka dakwah. Jadi berarti urang teh ngajajah agama, dakwah Amerika. Kuduna mah urang nu ngajajah Amerika dakwah. Malah urang tibalik dijajah ku Amerika. Kuari urang dikendalikeun kabeh ku kafir. Geus puguh eta kartu kafir ngalir per detik ke Amerika. Balanja urang geus teu make duit make kartu ngalir ke Amerika. Geus puguh HP mah ngalir per detik sabaraha miliar ngalir ke Amerika ka Yahudi. Teu karasa ku urang. Etalah disebut pasar dunia nyana di negarana, tapi nyana meraup keuntungan ti unggal negara. Terus di negara urang teh jadi pasar Amerika. Teu karasa urang balanja ka Indomaret horengan nu bogana di Amerika. Pak Haji nu gigireun Indomaret urang teh lok di balanjaan. Balanjana urang ka Indomaret Amerika. Jangenaheun pan asup ka tokona tiis. Barang asup ka toko Pak Haji panas. Orang teh kos sekarang itu tah hanya sekedar tiis doang, tapi meraup keuntungan. Sok geus sabaraha nu urang sapopoe teh dialirkeun ka ditu ka Amerika. Masya Allah karim. Kayak nu asup balanja aju teh jadi deui lantaran teu mawa kartu. Haji Pendi mah langsung tah kartu. Wow, barang diasupkeun teh digesek-gesek teh daekeun timbul horeng KTP. Bloon lembur budak kurang lembur karena ge. Masya Allah. Atuh di borgol. Jadi tibalik anu aturanana Islam, ya'lu wala yu'la alaih. Prinsipna
lamun bener Islam teh ya'lu wala yu'la alaih. Nah di zaman Kangjeng Rasul, zaman sahabat, ya'lu wala yu'la alaih, lamun nyekelan karena prinsip Islam luhur. Kulantaran orang agama Islam tapi nyekelan prinsip Islam, orang agama Islam tapi nyekelan prinsip demokrasi, ya dikendalikan anak kafir kajian kukumaha ge. Tapi seperti iyalah keadaan anak geus ulah kukumaha ieu carita ngaji. Ieu mah carita ngaji seperti eta ke bangkit-bangkit deui zaman Mahdi. Moal kebal deui picung geus aya Haji Mahdi. Nah aya tuh di Cikupa Mahdi aya. Oh di ditu Mahdi marahin gapleh beta si Mahdi. Tah engke tetep bangkit kuari ge kapan ieu teh Yahudi mah leutik nagarana seeutik jelemana tapi kabeh mendominasi, didominasi ku Yahudi, kabeh politik didominasi ku Yahudi, ekonomi didominasi ku Yahudi, budaya geus didominasi ku Yahudi. Urang teh kuari teh geus di bawah genggaman Yahudi. Mantak dipertanyakan zaman Gus Dur, di zaman Gus Dur. Anu nanya ka Yahudi, pakar Yahudi, Pak, mun bahasa urang, kok bisa menguasai dunia, ilmunya dari mana sih? Tidak ngomongnya. Wah itu ilmu kami aja. Desek deui, aslinya ilmu dari mana sih? Kok bisa hebat sehebat itu? Bisa menguasai politik, ekonomi dan lain sebagainya. Tidak ngomong katilu kali didesek ku Gus Dur. Ilmunya dari mana itu? Ternyata nyana ngabisiki, saya kalau saya utarakan jelas-jelasan nanti saya akan kalah. Cek Yahudi asli ya mah. Cek Gus Dur, nggak usah bingung-bingung, pokoknya mah jelaskan saja, nanti saya yang akan menjelaskan dan saya nanti akan mengantisipasi ilmunya dari mana. Mohon maaf, cek Yahudi, ilmu saya dari Al-Quranul Karim, tapi jangan kasih tahu ya Yahudi, jangan kasih tahu umat Islam. Saya dan kami Yahudi asli ya mah, pinter-pinter menguasai segala macam sektor. Ini ilmunya dari Al-Quranul Karim. Cek Gus Dur, nggak usah diumpetin, bilangin aja Al-Quran. Jangan, sebab nanti kalau waduh Islam lebih pandai. Nggak mungkin. Kami orang Islam itu cuma pandai baca doang, paling musabako, udah cukup segitu. Jadi berarti kan nggak meneliti. Tak eta hasil obrolan Gus Dur jeung Yahudi, pohara ta Gus Dur sanajan pakai kelakar. Berarti orang Yahudi mah dibaca Quran teh, dihafal, ditalar, terus diteliti sampaikan kapal lain teh ilmuna meunang ti Al-Qur'anul Karim. Urang mah dibaca, dipaseh-paseh, direka-reka, cukup dibere hadiah anu teu bisa didahar teh anu mancung teh naon teh hadiahna teh? Piala teh eta kos kitu bae geus cukup. Ada kebanggaan internasional, ada kebanggaan nasional, horenganan. Eusina teu pernah. Aslina Yahudi ti Al-Qur'an 100%, lain 90, 100% meunang ti Al-Qur'anul Karim. Eta hasil obrolan Gus Dur. Quran. Ya jadi urang mah aya keneh nu teu bisa maca Quran, Yahudi mah paling teu maca Quran. Di urang mah loba keneh nu teu bisa maca Quran. Cukup kukul bae. Geus salah sih. Bermasalah namanya di akhirat ya. Di dunia mau masalah. Tapi kulhu ge Quran eta. Antiseun eta Quran. Kulhu. Antiseun lamun dibaca ulah loba-loba 1000 bae maca. 1000 komo 100.000 mah. Eta teh seudeun neraka moal daekeun. Malaikat ngakanan moal daekeun dibaca 100.000 kulhu. Ye. Lamun misalnya di akhirat ka neraka, bejakeun ka Gusti. Gusti, mana kejujuranmu? Jadi atuh bejakeun ka Gusti, pan kula geus baca kulhu ya.
ya Kangjeng Nabi nyaritakeun saja lemah nu maca qul 100.000 cenah moal di dahar seuneu pan ieu abdi dikanarakakeun ieu kana ngecek malaikat digetukeun macana tolol sia kalau ngomong sia sia macana tarwata kudu ikhlas wacan nah balikan deui Islam teh luhur lamun sesuai jeung aturan-aturanana maka diinstruksikan untuk dakwah ke negara kafir. Nah, berarti kan butuh pemimpin anu benar-benar berjiwa patriotis. Jiwa memimpin, jiwa naon kitu ngaranna perang jiwa jihad jadi kudu boga ruhul jihad pemimpinna Islam jiwa pemimpin teu boga ruhul jihad atuh moal aya gerakan-gerakan kudu boga ruhul jihad nah maka ngabutuhkeun pamimpin anu potensi anu boga ruhul jihad jang dakwah fisabilillah dua anu kudu diropea hiji nyerang ke negara kafir dua urang nyerang mengantisipasi atau ngaberesan kafir-kafir anu berontak di negara sorangan andai kata terjadi eta ngabutuhkeun pemimpin nu mantap milih pemimpin wajib wari urang lamun teu boga presiden atuh wah acak-acakan gubernur atau acak-acakan di provinsi Banten bupati di Kabupaten Tangerang atau acak-acakan KTP moal beres SPPT moal beres sakieu ge bupatihan anu ganda sertifikat anu ganda sakitu ge bupatihan berarti kan nyeun ganda teh kapat teh anak bupati eta dinu sok nyeunan sertifikat teh anu sok ukur teh kantorna mun nanya ka Haji Pendi tek ceuli mun nyaho kantor naon eta kos kitu moal nyaho odob aya urusan eta naon kantor naon aya ngomong goblok sia eta mah taris mah jang eta lain kantorna nu paranti eta moal nyaho tuh moal nyaho nya teh nyaho nya nama karung hejo goni dah iya yang pengurusan itu berarti kan anak buah bupati aya anu neko-neko kan kurang meneliti masa aya ganda segala rupa berarti kan usulan ti handap lurah anu nyin biang keladi nama kan lurah berarti aya ganda naik ke camat naik ke BPN tanda tangan tah nyana ge meureun nyahoun BPN ge jadi teliti meureun tapi kok terjadi ada apa di balik keterjadian itu nah eta lah kekacauan negara tah kudu pemimpin dia mimpin negara anu handle jang kelangsungan bangsa na jeung nagarana maka ketika terjadi peperangan nu nentukeun peperangan adalah presiden anu nentukeun gencetan senjata presiden kitu kene di dalam negara ketika anu makar ketika anu berontak menentukan peperangan di dalam negara presiden kemudian naon kitu ngaranna sementara eureun damai sementara presiden nu mantak panglima tertinggi adalah presiden wajan teuing nyana rakyat bareng jadi presiden jadi panglima tertinggi sebab aya di pundak jana kelangsungan bangsa jeung negara mentek teu beunang lalawora lamun aya presiden keluaran SMP doang atuh negara acak-acakan misalna ijazahna SMP tapi diangkat bae wah geus moal beres komo SD doang nah kudu pinter bahasa Arab bisa bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia bisa lah ieu bahasa Indonesia weru wong Jawa bae ge ya mengkono uis ora dia orang maju ge negara iya sira wis mangan durung nah geus bayar geus dahar bae sira wis bayar uis padahal can
Iya negara lantak ayalah hudnah teh perdamaian sementara ketika negara peperangan jeung negara kafir, ketika negara peperangan di dalam negara. Iya babna itu kan hese takut itu hese akduha ari akaduhunna tali kufari iklimin eta tetep ka para kufar-kufar penjajahan. Bahasana iklim teh negara. Andai kata negara Indonesia negara Islam, kemudian Turki negara kafir, eta Turki disebut kufari iklimin. Ketika Indonesia peperangan jeung kufar Turki atau jeung Rum, eta ngaranna kufar iklim atau kuarima Amerika kufar iklim ngaranna. Ketika Indonesia perang jeung Amerika, misal moal jauh ke peperangan, orang teh moal perang jeung Amerika, sementara ieu mah moal wajib kukumaha ge moal maka sebab naon? Sebab meraup keuntungan Amerika di Indonesia. Selama keuntungan anak eta teu diganggu aman. Ketika keuntungan anak eta terganggu mulai terusiknya. Mantak ieu teh endek naon kitu ngaranna menghilangkan pipot pe hiji anu geus ditandatangan di zaman Pak Harto. Saseleh urang sebab bahaya. Apapun yang terjadi, orang tinggal neuleuh doang. Baheula mah urang teu neuleuh kuari mah kan diproduksi dan terlihat. Ieu emas bawa ka kapalna kapal produksi. Urang Indonesia nu bogana bisa neuleukeun tah kadinya geus diproduksi di kapalnya diangkut ku kapal pengangkut berangkat ka ditu eta teh negara urang, emas urang diproduksi di urang, dibawa ku nya urang dadah doang. Bayangkeun ku otak sabaraha triliun eta nyeri urang lamun urang nyaritakeun tapi eta geus tantangan. Nah lamun eta urang sliding atawa dikat perang terjadi selama eta mah aman moal daegeun perang kajen kumaha matak jauh urang teh posisi diserang ku Amerika moal rek naon nyerang urang ya nya ge hirup di urang tuh seperti eta gambaran leutik encan mun kukula dicaritakeun nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 emang aya sabaraha nomor ulah loba omong. Nah eta Australia di urang ngabogaan potensi nu dicokot punya anak negarana. Kuari tambah RRC potensi negara urang cokot ku negarana. Moal perang sebab naon hirupnya di urang. Nah, nuandak urang mah aman sebenarnya mah sebab negara kaya. Asal dibikeunan kanyana kajen urang makalan tieu. Tah ieu keur carita sompralna. Mantak aya pemimpin. Nah, terjadi misalnya peperangan jeung Amerika, jeung RRC. Nah, perangna perang fisabilillah, dakwah. Perang paeh sabilillah syahid. Nah, kuari misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan perang. Karena korban perang teh dideuleuh kondisina apakah aya kemajuan apakah kemunduran. Ketika aya kemajuan di bidang naon di sisi mana, ketika kemunduran di bidang naon di sisi mana, mungkin kabeakan personil tentara atau naon kitu ngaranna kabeakeun amunisi dan lain sebagainya kata kudu ditinggali henteu meunang diteruskeun bae perang teh ongkos tinju. Begitu naik ring, jeger, golepak. Nah, naik deh, set naik deh, jeger, golepak deh, naik deh. Atuh pandan teh mah teu meunang eta geus kitu. Teu meunang atuh nya mah ngaranna ngabunuh. Wasitna naik deh, jeger teh kajen kada paeh bae goblok teh wasit. Tolol teh wasit. Ye, atuh kudu eureun. Zat bendera putih geus acungkeun. Geus 2 kali KO. Saknyana jelema ieu kan hararudang kabeh teh naon. Eta carita tinju sarua. Main bola ge atuh mana aya di negara main bola eleh 18 aya lain Indonesia mah. Batur mah hiji 2 elehna iba 18. Mau rekor dunia tah Bang. Sakitu ge eta teh mantes dilatih di Brazil elehna 18 komo mun teu dilatih.
ngadengena ge murikak bulu jael 18 lah tuh. Tah aturanna eureunkeun. Begitu jegur asup deui. Ya cek wasit bari ikao ya. Jegur asup deui. 5 bae sih ulah loba-loba. Geus-geusan bubar ieu bae deui. Ulah datang ka 18 kan urang sedih kadengena. Tandingan dibubarkeun. Emang kurang parotong sukuna beres. Kan tidak di 18 masyaallah. Tambah deui misalnya itu 20 menit bisa eleh 24. Aturan do eureun si wasit kudu jeli. Eureun ieu. Geus. Kajun teuing nyana terus ulah tak kuduna mah kan kitu tah. Kuduna mah bijaksana ngaranna. Bijaksana teh jana di lapangan geus teu nendang bola kararieu bae. Tak kos tinju, teh bijaksana kok mau perang. Daripada ke medan laga kemudian pae maju deh pae eureun. Nah eta nu kitu ngaranna hudnah perdamaian antara pemimpin jeung pemimpin ngayakeun perdamaian gencetan senjata dikarenakan mungkin amunisi nu kurang, mungkin kekuatan personilna mengurang atau ketahananna kurang eureun sementara musyawarah tak ieu ngaranna hudnah. Kanu kitu-kitu geus anggeus geus teu kudu nyieun kitab deui hese ongkoh jeung moal aya deui nu nyieun kitab ieu mah urang baca ge hese praktekeun ge hese mentak moal dipraktekeun kitab ieu batah babul hudnah ieu mah moal aya. Nah akduha li kufari iklimin akad hudnah ieu ka para kufar-kufar penjajahan nunang tukeunana yaqtasu bil imam aw naibihi pihak. Akad tersebut an ngakadanana kangtu ka pemimpin yakni presiden panglima tertinggi di negara atau naibna panglima perang. Ya silakan urang ngayakeun gencatan senjata dikarenakan nyanakan menta alasanana amunisi kurang, oh ya alasanana personilna kurang, alasanana kekuatan kurang. Sabaraha lila gencatan senjata mungkin setengah bulan, mungkin 1 bulan, terserah tinggali situasi jeung kondisi. Nah eta adalah hudnah. Masya Allah geus anggeus tetangga dina geus anggeus. Atawa kupar negara di negara Islam Indonesia, andai Indonesia jadi negara syariat, kemudian mempersilahkan kafir domisili di negara asal nuturkeun aturan-aturan syariat. Ketika manehanana nyieun komplotan, nyieun kekuatan, maka merangan pribumi otomatis kan kudu dilawan perang. Nah perang di negara sorangan jeung kafir harobi nu aya di negara, maka ketika situasi teu kondusif peperangan tersebut, misalnya aya kekurangan ketahanan atau kekurangan personil atau kekurangan amunisi, nah eta ge sarua ngayakeun akad hudnah gencetan senjata perdamaian untuk sementara. Selalu gitu, Baghdad ge kamari kos kitu, Suriah kos kitu, Turki waktu perang sarua kos kitu tah aya eureun heula sakedeung. Mantak lamun aya pamajikan ribut jeung salahkina kudu aya wasit. Tenang heula. Untuk 2 hari berhenti, kamu tidak usah ngaco dulu. Nanti setelah 2 hari baru eta kudu didamekeun eta. Didamekeun tah, Masya Allah ya. Jadi geus aya aturanana ribut pamajikan jeung salaki ge ulah wakah haju berti ditindak kumaha. Nah damekeun oleh orang yang ketiga. Hakam disebutnya cek Al-Qur'an tuh ya. Peperangan teh seperti eta peperangan tuh. Wa inna ma tuqadu ta'ya li baldatin yajuzu liwalil iklim ayadon. Anu menang akad tersebut teh ka pengurus iklim deui. Walaupun orang RRC aya di negara urang, pemimpin makan di RRC, antara pemimpin Indonesia jeung RRC nyana ngayakeun gencatan senjata.
atau jeung Amerika pemimpinnya di Amerika begitu orang di dia walaupun perangna di negara urang tetap antara pemimpin jeung pemimpin mantap kudu boga pemimpin kudu boga wajib urang ngadirikeun pemimpin teh kajeun kumaha ge henteu di negara Islam syariat atau di negara urang negara demokrasi itu tetap bae kudu ja Islam ge aya nu ngameunangkeun negara demokrasi saha Ibnu Seda Ibnu Rus teh pencetus demokrasi di Islam sebab naon sebab nyana alasanana tidak ada orang yang patut dan layak menjadi khalifah Ibnu Rus orang yang patut dan layak menjadi khalifah orang yang menguasai zahiran wa batinan Rasulullah. Satu, kedua Abu Bakar Siddiq, tiga Sayyidina Umar Al-Faruq, empat Utsman bin Affan, lima Ali karramallahu wajah layak jadi khalifah. Turun Abdul Aziz layak jadi khalifah, Harun Ar-Rasyid layak jadi khalifah, Mansur layak jadi khalifah. Setelah eta diteliti kadi cuma ilmu zahir doang, tidak memiliki ilmu batin. Nah, inilah yang sulit di Islam teh kudu menguasai ilmu batin. Anu sulit warikan ieu nu jara ragu ngaji mah ambala ya kaluaran ti Misra teh loba. Loba jasa. Masyaallah ti Turki ambala ya ti Syria loba. Sekalipun di Yaman ambalaya tapi nu berkembang teh zahirna batin kurang berkembang endek layak kumaha jadi khalifah syaratna teh kos kitu cek Ibnu Rus cek Ibnu Rus teh seperti itu boro-boro pamimpin negara cacakan kiai bae teu memiliki ilmu batin ieu bae teu meunang kadenge aya teu meunang kadenge aya teu meunang siapa sok aju ngeulaan aing goblok temenang kadenge aya naon gitu karena aya lelesang kiai lamun teu memiliki ilmu batin ketika datang sumbangan ti dewan geus hejo matana ieu mah kos mah kiai anjing cak wali tapi awalin nyebut kiai anjing asal kadenge bae sumbangan ti negara geus kikipas bae malah mah nya nyebutna hada min fadli rabbi goblok tak kiai kieu tolol eta kos kitu ngaranna hanya zahir jangan bangun majlis zahir jangan bangun masjid zahir jangan bangun pasar zahir tamah tapi batin teu pernah dibangun kunyana ya ge anjing nu kos kitu mah anjing mah nya mah keur kieu bae teh ngadenge anu malangkeun kecak wali kok gitu tah aju kadija oh ieu mah daging set didahan aju kieu deui anjing mah deui nu malangkeun duda asal aya nu malangkeun bae tah nya mah hudang aju nuturkeun eta anjing kae nu malangkeun belah ditu keur kieu we keur kieu aya nu malangkeun tek di udang tulang ge di dahar bae goblok tah anjing tah cak wali teh ya lamun aya kiai anu celina tuh siapa asal aya dana sosial dana sumbangan dana eta rancung eta kiai anjing cak wali ulah hudang sia kiai awas ya nyahoan sia aduh asal hudang tuh hudang ya siap dah mesti nyahoan tuh kan eta kos sekarang itu lamun kiai bae geus teu memiliki ilmu batin acak-acakan atuh muridna kajian kumaha ge mantap kuari loba nu alalajur ge nu alalajur tidak memiliki kekuatan batin urang lamun ngadenge Gus Dur baheula sering nya nama lamun hadiah puji set jeung wali kapanggih jeung wali maca silsilah Kangjeng Nabi hatta Kangjeng Nabi dek percaya dek henteu seperti eta mantap diwali-wali ge kuari Habib Lutfi ketika hadiah nya di kuburan ngajirim tek ngawujud ngobrol kemudian jeung gitu naon ngaranna jeung Kangjeng Rasul sarua beberapa tamu-tamu nu ka dieu urang luar negeri seperti eta pengalaman kula deuk balik kula di Banjar cak almarhum Abah puasa sabaraha poe bah 40
tuh kula mau puasa bae bebeja mau puasa bae ka Abah sesok ajung aing teu percaya sia mah masih eta mau gimana diajakan ngobrol ku aing nggak cerita puasa beda beudang 20 poe aya tah ngimpi guys menang 40 poe pas dek balik ngimpi kapangi jeung ayah bebeja lah pula kasalah sahiji anak teh aya encan aya fotona eta mah kos kieu ayah teh bener kos kieu ayah teh bener oh bener ajung ngana kesehatan dina impian teh dek balik teh geus eueuh masalah anu jelas da mah kieu kok bisa kapanggih sepertina ieu teh dikondisikeun ngimpi teh seperti dijieun kan hayang nanya ka Abah bah eta ngimpi geus nyahoeun tah maksudna hayang bisa ngimpi kos itu engke sia macan waktuna aduh iraha ya yang waktuna ya itu isu pada tak apa ge moal aya waktu mah ieu batur oh berarti aya cara-cara mun hayang kapanggih jeung seorang wali aya cara-cara mun hayang hatta jeung Kanjeng Rasul kok teu digelar sih teu digelar kudat moal kuat aya cara kukula lamun dibejakeun dia cara hayang kapanggih misalnya urang jeung Syekh Maulana Sandudian cara make kieu carana ngan moal kuat pae moal kuat atuh puasa tilok zikir tilok maca sholawat tilok aju hayang kapanggih jeung wali paling jeung genderuwo aya cara horenganan barang dibejan tah carana kieu dicoba ye napasna babacaana jeung cara-carana teu kuat urang teh oh masya Allah iraha kuat tah ketika urang loba maca Quran loba maca sholawat loba zikir nu khusus cara-carana sewaktu-waktu engke geus kuat karek dibere ku Gusti Allah nah eta salah satu ilmu batin teh seperti anu mantak menta peneranganana lain kanu hirup coba kanu pae urang mah pan mun zarah tah mun silaturahmi ngeunahan kanu pae kanu hirup mah beresiko tinggi tapi kanu paeh mah tidak beresiko paling nge kotrek sebarang maji mere 25 perak jadi tidak beresiko kan tapi kanu hirup kadang-kadang beresiko urang mah pandanganna dunia tapi jeung nu kitu bahkan lain minta penerangan hatta endek ngaji minta penerangan ieu teh terus apa ulah yang ngaji teh ieu teh ngaji kitab ieu teh coba hayang kapanggih jeung musannifna terus ku urang dihadiahan disia-sia bagian daripada ilmu batin seperti eta boro-boro raja khalifah kuari kiai ge geus teu memiliki endeu kumaha teu olengna negara Sidina Umarna di Madinah bala tentarana di Yaman kadeuleu ku Sidina Umar Al-Jabal cek Sidina Umar weh cek tentara suara Sidina Umar urang hayu ka luhur naik ka luhur lantaran ku Sidina Umar katingali ieu teh bakal keterekam tentara naik ka luhur ieu nu jadi masalah nama kok Sidina Umarna di Madinah suarana kok datang ka Yaman khalifah urang menyaritakeun Sidina Utsman aya tamu datang ka dinya cek Sidina Utsman ternyata horenganan loba keneh anu zina sahabat langsung cerik apakah aya keneh mujizat ke sahabat lantaran karasa di jalan teh nyana endek ziarah endek silaturahmi ka Sidina Utsman neuleuh awewe geulis jana resep berarti matana zina kanyahoan ku Sidina Utsman endek kumaha coba tah khalifah teh mah geus Abdul Aziz Raja Abdul Aziz kakarak nyahoeun jana nah kuari dek jadikeun khalifah anu jago zahiron wa batinan mana sakitu ge Gus Dur sakitu hebatna ge tapi geus dibejaan kan Gus Dur ku sababaraha tokoh-tokoh dunia moal kebel sebab naon sebab geus komunikasi jeung nu gaib bener bae nah urang teh kuari sepi tina aturan-aturan nu kos karari itu aturan-aturan nu kos karari teh kuari teh urang sepi setelah Gus Dur geus aya ge Habib Lutfi teu main kan di negara nya namanya di NU gitu ge henteu begitu cara Gus Dur maksudna keterbukaan bab eta Gus Dur mah pohara mantap kau nu bisa ngalawan kabeh bertekuk di hareupeun Gus Dur zaman Pak Harto sakitu gagahna sabaraha ratus kiai anu di penjara bahkan bunuh bae tapi diome pan ku Gus Dur mah
Iya batin teh kos gitu. Nah lamun kiai bae geus teu memiliki ilmu batin atuh komo raja. Cenah raja nu kuari mah ilmu batin. Batin eta mah batin anu sok make ieu teh tah. Tah anu di luar batunya naon sia tah? Nah makana. Ngaji teh di jero. Aduh. Atuh di jero ge nundutan masa ruwet bener. Iya. Ya Masya Allah karim. Nah pencerahan di ulama batin matiis kajian kumaha ge sebab menusuk hati. Sebab naon? Kadengena suara padahal mutiara. Kadengena suara padahal nur. Di jelema-jelema ahli Allah anu ngabogaan zahiran wa batinan eta teh aya sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suarana sarua, bahasana sarua, tapi karasa ka jero kolbuna beda sebab sinar Kangjengna nampak. Urang mah pan sinar Golkarna kan nu nampak. Sinar PDI-na kan nu nampak. Ulah sia. Sinar darah rampak eta kos gitu. Lain-lain sinar Kangjeng Nabi. Urang butuh kuari ka kiai nu aya sinar Kangjeng Nabian, teu butuh ka kiai nu aya sinar PDI-an. Teu butuh ka kiai nu aya sinar Golkaran. Jang naon kos ka itu mah ngan saukur nyieun pitayeun doang. Tarangsana hirup di dunia doang meureunana. Tah jang bawaeun ka jero kuburan teangan kiai nu bener-bener aya ruhul jihad, aya ruh Muhammadan. Ngeunaheun engkena nu tadina urang embung salat jadi dae, nu tadina embung sedekah jadi dae. Eta ruh Kangjeng Nabi na nempel lewat kiai eta. Nyana mangan sabab doang. Nu tadina urang embung ngaji, kuari ngaji, tadina sok peureum bae kuari kerek eta. Iya mana? Sia gaji kadinya, aja kuari, aing kan 3 kali doang. Ngangguran, ente lah. Emang gue naon sih sia ente? Ente mau omong buang, mau ngaji kadinya deh. Ya, eta geus parah tak kos gitu. Geus parah, kurang sih sia teh. Atuh aing ngaji karak 3 kali atuh titah nyieun lawang ku nyana. Tah eta teh eungap ka murid teh, eungap ka murid. Oh, moal ngaji di kadinya kunaon? Beh, aya pengkondisian. Dunia urusanana teh kiai akhirat mati lo geus sedekah urusan sia teh sedekah urusan sia jipan kitu amat teh cenah aing kasinggung ulah kagak rasa kasinggung atuh sia ulah ngarasa eta mah leuwih berat nu tadi mah kiai cenah moal ngeunaheun oh nya akur nu sok sedekah jeung nu tara sedekah akur nu sok mere jeung nu tara mere akur anu ngahormat jeung nu teu ngahormat akur sebab naon sedekah mere ngahormat urusannya nyana nama teu hayang disedekahan jajan paeh nyana mah teu hayang dihormat teu hayang diagung hiji we Allah takara eta ngaranna kiai akhirat ieu mah lain Pak si eta sugih ku sugihna cenah tapi kos susah bae pelit kiai ulah sok ngomong kos gitu tuh kiai betolol ye Masya Allah. Nah iyalah hudna aqduha li kufari iklimin yaqtasu bil imam aw naibi. Ye urang lamun henteu nuturkeun para guru-guru, teu nuturkeun para guru-guru mal manfaat ilmu. Kula ditanya ku daun kitu ngaranna ku almarhum ajengan imam guru kula. Kumaha ieu di ditu? Diajakeun kieu kegiatan teh kitu. Aju ieu kuari titah ngaji mingguan ku abah. Sok maca naon memehna? Maca sholawat tambahan. Tah tandang ti guru tah tambahan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjimul. Eta nang di guru kula jeung imam. Aya keneh abahna. Bebe jahe bagus. Keur zaman abah mah paneuh eta coba tanyakeun ka nu sok pernah ngaji jeung abah. Wah, sia ngaji tilok. Nyanyahoanan sia. Nyaho tilok ngaji sia mah. Ditambah tapi kerjaan aya abah keneh ditambahan ku eta menang ti guru. Pasti aya rahasiahan. Tanyakeun deui rahasiana.
zaman fitnah engke di akhir zaman mah fitnah ka kiai loba baca eta masyaallah tak hayu diijazahkeun baca ku urang shalawat 7 salat ibrahimiyah jeung eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjana minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin hadiah ka guruna nah karasakan ku urang nah batin teh bertali silsilah ngaranna set ulah ngarasa hebat urang ulah ngarasa hebat tapi ingat menang sabab guru urang jadi geus urang teu ngalengitkeun tak eta batinna kos kitu urang deuk ka Allah kudu melalui Kangjeng Nabi deuk Kangjeng Nabi kudu melalui sahabat deuk ka sahabat kudu melalui tabiin deuk ka tabiin kudu melalui atba tabiin oh kudu boga guru Imam Ghazali nu sakitu hebatna nyana nganyatakeun dina ihyana butuh guru mursyid tanpa guru moal bisa wusul ilallah atuh urang mah tasbih gede hulu gopeng silsilah teu boga teu kan nah ieu mah urang ngaji bab hudnah kabeneran bab anu henteu pernah atuh jeung moal pernah di negara urang mah dilaksanakeun nah ieu dicoret heula datang ka dieu ya juzul liwali iklim ayadon wallahu a'lam